Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ka para guru anu dipika hormat, karerencangan sadaya anu dipika cinta, simkuring miharap urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Sadayana alam teh indung pikeun kahirupan. Alam nyayagikeun sagalana. Hawa pikeun hendak napas, cai pikeun hirup, tutuwuhan jeung sasatoan pikeun kabutuhan sapopoe. Tapi ku ayana kamajuan zaman, loba jalma nu poho kana rasa syukur jeung tanggung jawab pikeun miara alam. Ayeuna loba hutan nu ditegor, walungan nu kotor. Jeung luwung nu beuki leungit. Padahal sakabeh eta teh nyambung kana kahirupan urang. Upami urang teu miara, bakal cilaka oge kahirupan urang sorangan. Ngahormat alam hartina henteu nyapa sembarangan, henteu ngarusak leuweung, henteu nyampur racun kana walungan. Sakaligus ngarawat alam teh bisa dimimitian ti haleutik. Ngajaga kabersihan lingkungan sakuriling urang, melang tangkal atawa ngurangan pamakean plastik. Simkuring ngajak ka sadayana, hayu urang jadi generasi nu nyaah ka alam. Sabab lamun alam dipiara, kahirupan oge bakal langgeng jeung berkah. Punten bilih aya kalepatan, mugia aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, hatur nuhun.